Wilujeng siang. Poe ieu abdi sarancangan bakalan ngawawancara amang tukang seblak. Teras angkat ke Bogor. Yuk. Kami Amang Mangawan. Namun alasan amang milih usaha seblak? Di Cibinong dia dengan iya sih sebelah kanu benten di lain mah gitu. Di Iraha amang picaran di Payukaran SKM 1 Cibinong. Di tahun 2003 dengan cangkano sebelah. Cangkano sebelah mah di 2015. Nah, pilih lokasi ieu kanggo icaran seblak. Karena lokasinya strategis, kunci biar sekolah. Amang biasanya pasar bahan seblak di mana? Bahan seblak mah di Cibinong ya ngan bahan bumbu nama nyanak di Bandung. Kumaha cara nyeun seblak? Dan sebelah biasa masak biasa minyak terus bawang gitu, terus tahu Kita boleh videoin tuh? mangga. Enggak. Udah, Bang. Follow dong IG sebelah Yola. Saha? Namina. Sebelah Yola. Seblak yola gitu. Cibinong. Nuhun aman. Wah, mendung euy. Ayo ikut orang sama rerencangan angkat ke Bogor. Halo Sadayana, kurang saran rencangan orang gak sampai di Kebun Raya Bogor. Nyarioskeun nama abdi Wahyu Kusumawati. Kami abdi Lailih Wakwa. Abdi Juniansi. Jeung Abdi Alif Syafiq Salim. Abdi Zakwan Al-Ghani Nugroho. Abdi Faril Ahmad Kadafi. hai semuanya, asup ke dalam. Jadi guys, iya salah satu contoh rumah kaca yang ada
di Kebun Raya Bogor. Yeay. Pemandangannya bagus nggak? Bagus. Gila ya. Kayak Borobudur. Kita sini aja. Tapi nggak ada tempatnya. Ada. Sumuhun sanggeus urang rengse salat urang pipis jeung urang balik deui. Kekara ayeuna Paril jeung Alwon salatna main-main Bu. Aduh. Mana? Film and helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me what. Got the music in you, baby, tell me. Hai teman-teman, jadi urang geus rengse dahar. Lanjut. Baby, 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 it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand. Halo guys, urang sareng rencangan mau muter-muter heula di Kebun Raya Bogor. Dadah. Ayeuna urang di Taman Astrid. Give me some certitude. I'm getting restless. Oke guys, ayeuna urang aya di Saratai Raksasa jeung aya air mancur tah eta tah. Nah, mantap pisan. Gokil men. I'm moseying on up to see you again. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York. Iya, kita lagi di jembatan naon ya? Namina Tengartos. Tapi sungainya deres pisan. Tah. Seremna pisan. Iya, kita mau ke arah sana. Ini. Urang di Monumen Plasma Nuva Kelapa Sawit. Sae pisan euy. Modar eta apa manfaatna? Iya tah, namanya pohon kenari. Dia hidupnya kurang lebih 180 tahun. Have you seen Ready Player One? Iya teh, pohon mangga dem, tapi teh ada daunna. Guys, iya ya pohon geus tumbang, akarna gede pisan, panjangna. Nah, iya namina Jembatan Merah, tapi teu bisa asup jeung lewat karena
ditutup. Halo Serena, jadi orang saran rancangan lagi di komplek makom keramat yang ada di Kebun Raya Bogor. Arusna deres pisan. Naon li? Orang capek lempang. Pisan ya. Dia aya keluarga Palem sadayana. Ieu gambarna jeung ieu aslina. Kurang bingung belok ke mana. Sebab aya dua jalan. Iya, aya pilihanna. Kayaknya kita akan ke Taman Meksiko. Ini adalah jalan ke arah Taman Akuatik. Jadi tuh ke bawah. Iya, gambaran Taman Akuatik ya guys dari atas. Cakep pisan. Lah, Taman Milo, Taman. Naon? Namina taman naon? Gue capek pisan orang istirahat heula. Ka dieu. Taman Meksiko jadi kartel kita. Nah, iya arah ke Taman Meksiko. Jalan Kadito. Iya, contoh Taman Meksiko. Gede pisan. Aya pohon gede pisan. Majulang tinggi. Nah, Taman Meksiko na di ditu. Aya tulisanna. Tah, kelihatan tuh intinya. Nah, iya pintu masuk na Taman Meksiko. Iya di Taman Meksiko di sini ya kaktus-kaktus dari berbagai macam belahan dunia ya. Itu Meksiko doang. Bagus pisan. Aya manuk di atas. Lihat. Iya, Taman Meksiko. Abdi geus sampai di Taman Meksiko. Sekarang hingga aku tua nanti ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga bercengkrama. Aya naon, aya naon? Mana? Nah, yang deket Palaron tuh. Aya biawak, guys. Oh, nih. Biawak tak. Wow. Modern. Oh, modern. Enggak. Udah mati, guys. Hingga nanti kita tutup mata.
kaopat dina kegiatan ieu teh nyieun cara nyieun seblak nya rupa-rupa tatangkalan di Kebun Raya Bogor jeung pikeun leuwih ngakuatkeun hubungan antara babaturan. Iya, prestasi 2 abad atau disesenari Monument of Kebun Raya Bogor. Yeay! Kurang sarang rerencangan rek indit ka imah. Cekap sakitu wae mini vlog kelompok ieu. Hapunten beli aya kalepatan. Hatur nuhun sadayana. Santai.